urang hoyong terang karena apalna diri urang, maka urang kedah terang karena aib dina panjang. Saur Imam Ghazali meninggalkan paman arada ay yaqifa ala aibi nafsihi falahu arba'ata turq. Cek Imam Ghazali sajami nu hafal hayang apal kana kawirangna diri maka anjeun aya 4 cara. Urang teh jalmi awon, jalmi hina cek lisan mahnya. Nah, urang teh beut teu apal ka Gusti Allah sabab urang teu apal kana dirina. Hayang apal kana diri kagorengan diri maka aya cara-carana. Hiji aya jenisa baina yaday syaikhun basir. Hiji lamun urang hayang apal kagorengan dirina maka anjeun kudu sasarengan jeung jalmi jeung guru jeung syekh anu basir. Anu gaduhan basirah. Hartosna basirah teh mata hati sanes mata ieu. Mata hati mun basor ieu lamun basir mah ieu basirah. Seorang guru nu bisa ngabimbing urang. Jalmi anu tiasa ngabimbing urang anu tos jalmi eta guru teh anu tos ngagaduhan mata hati anu tos dugi ka Gusti Allah, nu tos usul ka Gusti Allah. Jalmi-jalmi anu soleh, para aulia Allah, nu tos usul tos dugi ka Gusti Allah. Sabab naon lamun teh mah urang can jalmi teh can usul ka Gusti Allah, rek kumaha urang ngarasa tenangna. Rek didugikeun ka Gusti Allah, samentara eta jalmi can nepi ka Gusti Allah. Gitu. Rek kumaha urang ngarasakeun ibadah, samentara eta jalmi can ngarasakeun kana nikmatna ibadah. Gitu mun gampang nama. Ibu upami angkat umroh aya ajengan ngajak can indit umroh tapi pinter ajengan teh manasikna pinter tuluy tata carana jag-jag ajengan teh ilmu rukun hajina apal syarat hajina haram paharaman hajina apal diterangkeun ka jamaah tuluy ajengan teh ngajak ka ibu urang angkat haji bari ajengan teh can angkat ka haji tenang moal sok sanajan anjeunna ahli ilmu nama pinter ilmu tapi datang angkat ka ditu maka urang bakal langkung tenang mun teh mah mun nerangkeun teh jalmi nu tos angkat ka ditu nerangkeun ibu ieu ceuk hukumna ieu rukun umroh teh ieu teh tah engke teh urang teh di mana angkat ka Mekah teh kadah kieu nya subatkeun urang mah naik heula naik kapal heula ketos naik kapal teh aya gelombang jalmi aya yang jalmi nu angkat haji teh aya nu angkat ka Madinah heula anu ka Mekah heula lamun angkat ka Madinah heula ieu di dieu kadah langkung 3 dinten dia disebat mukim engke teh kadah mikot kadah nyanak ihram teh tibir ali bekeun tah ieu tempatna gitu disebutkeun anu di mana angkat turunna langsung ka Mekah urang ngalaksanakeun ibadah umroh teh haji turunna teh di Mekah maka aya 2 versi ajengan teh ulama teh aya nu disebatna di mana di tiasa dihandap di bandara di Jeddah aya teh ti Yalamlam dijelaskeun tah ieu tempatna terus angkat ke Mekah cek ibu teh ajengan dan terus pengalaman ieu di Mekah teh aya ieu aya hijir aya Babu Salam aya Ka'bah di Ka'bah teh aya rukun Yamani aya rukun Iraqi gitu sebatkeun aya tempat tawaf aya tempat sa'i disebatkeun pengalaman pun anjeunna teh aya di itu aya tempat-tempat di Madinah aya disebutna raudhah ku pengalaman eta teh kumargi anjeunna parantos angkat ka ditu jalmi nu diajak teh ngarasa tenang naon margina geus nepi ka ditu benten deui jeung jalmi anu can nepi ka ditu teori we can nepi ka ditu mah karek teori we unggul ieu teori unggul di mana itu linglung urang teh pan bingung nyatet nu kacatatan